Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Melpa Oktavia, kelas 10-8. Bade ngabacakeun sajak anu judulna Jasa Mamah. Mamah anjeun anu ngurus ti leutik, ngasuh ngageugeuh teu eureun nyaah. Mun urang gering anjeun teu sare ngalayanan ngadoakeun ti peuting. Leungeun anjeun kasar ku gawe, sangkan anak bisa sakola. Baju butut ge teu nanaon asal budak seri bungah. Doa mamah mah paling mustajab, nembus langit nepikeun ka Gusti. Hatur nuhun mamah, jasa anjeun moal bisa kabayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.